sulan wae ku si teteh jeung ku si Aa. Moreun we cimot naloba gaya. Itu, abi kita ieu ngabantuan si Aa jeung si teteh tapi tetep gitu sulan. Nya sabar we atunya. Sabar da meureunna teu kahaja lain maksudna kitu meureunnan. Lupa abi mah alim uwi. Eule cimot kunaon ceurik. Itu berat teteh si Aa jeung si teteh di bumi nyusulan wae. Har kunaon kitu? Lupa. Kunaon cenah lu? Aduh, muka ada ujug-ujug gitu nangis tadi teh. Geus repeh ayeuna mah. Teteh rek carita baheula lagi aya nu kitu. Ngaranna Yusuf. Nah, Yusuf oge. Yusuf anu kasep teh teh. Nya anu kasep atuh Yusuf mah. Yusuf oge dipikangewa ku lanceuk-lanceukna. Siga abi. Ah, nya henteu atuh siga nama. Hayu geura urang carita heula. Yuk urang ajakan barudak nu di bumi. Oh, mangga. Mana tuh nu di bumi? Tos siap bade ngupingkeun carita. Ayo, urang ngupingkeun carita Yusuf. Tah, Yusuf teh putrana Yakub. Masih emut Yakub? Emut. Yakub teh gaduh putrana teh 12. Aduh, teh cek ka pananganana. Seueur 10 sareng 2. 12 seueur pisan. Tah 12 putrana teh nu pameget sadayana Yusuf teh ka 11. Ari ka 11. Tah eta saha di dieu nu pangais bungsu. Tuh, aya tuh nu pangais bungsu tuh seueur nu ngacung. Jadi pangais bungsu teh gaduh adik hiji deui. Tah adikna Yusuf teh namina Binyamin. Pinter ah. Geningan Binyamin adikna teh nya. Yusuf teh dipikanya pisan ku Yakub. Saha di dieu nu dipikanya ku bapana? Uni seueur nu dipikanya Tuh, murang kali di bumi saha nu dipikanya ku bapak atau ku ibu? Seueur teteh. Seueur pisan. Tah, dipikanya ku Yakub. Yakub teh mikanya rada beda. Si Yusuf mah dipangnyieunkeun jubah anu alus pisan. Jadi lanceuk-lanceukna teh sirik. Di dieu saha nu sok sirik? Teteh jeung abi. Cantang tuh. Tapi barudak di bumi oge ulah siriknya. Tah, urang teraskeun deui. Dina hiji mangsa oge si Yusuf teh ngimpi. Terus dicaritakeun ka bapakna jeung ka lanceuk-lanceukna jeung ka adikna. Ngimpina teh terang teu? Garami teh sanes teh. Ngimpi naonnya saha nu sok ngimpin nya? Tibra teuing eta mejigana bobona. Ngimpen aya bentang matahari, bulan, ujung 11 bentang nyembah sujud cenah ka Yusuf. Puguh we bapakna jeung lanceuk-lanceukna teh ngararambok naon eta teh cenah gitunya. Soalna eta mah pasti nyangkut ka manehanana. Waduh, beuki we tah lanceuk-lanceukna teh teu raresepeun ka si Yusuf teh. Padahal gara-gara ngimpen ya teh. Iya, gara-gara ngimpen oge. Nah hiji mangsa bapakna teh si Yakub nitah ka Yusuf. Sup, sok tempo lanceuk-lanceuk maneh tuh keur ngangon domba. Wah, nganggon domba teh jauh pisan. Saha nu sok ngangon domba? Endul ngangon domba. Yang ngangon domba. Jadi si Yusuf teh rek ningali lanceuk-lanceukna keur ngangon domba. Barang kaciri ku lanceuk-lanceukna kabeneran tah. Kan lanceuk-lanceukna teresepeun nya ka si Yusuf. Urang paehan we. Aduh. Menang terus teteh. Haras. Tapi terus aya hiji lanceukna ngaranna Ruben. Cek Ruben teh ulah atulah kala nu lain teh diolok nu lainna teh ulah di paehan.
urang abuskeun we kana sumur saat. Aduh, kasumur. Tah, diabuskeun kana sumur saat. Iya, karunya. Jadi diabuskeun kana sumur saat. Tah, keur kitu teh, Ruben teh ngagiringkeun heula domba kanu rada jauh. Ari lanceuk-lanceukna nu lain barang rentang-rentang ningali aya padagang nu lewat, wah urang jual we si Yusuf teh, cenah kitu. Terus akhirna mah si Yusuf dijual ka hiji saudagar, tukang dagang nu ngaliwat. Jadi teh Ruben mah teterangan. Teterangan Ruben mah dijual seharga 20 duit perak. Maksudnya dijual teh, Yusuf nanti Dijual, Yami dijual dia ya. Biasa, baheula mah dijual Da biasa. usum kene perbudakan hari tamanya teh. Pohon. Jadi dijual ke dijadikeun pagawe. Gitunya. Terus teu lami si Ruben teh datang deui ka dinya. Mana cenah Yusuf? Cek nu lain teh geus dijual. Aduh, si Ruben teh atuh kasieunan keheul aya gitunya. Kayak kumaha ngomong ka bapak? Akhirna mah cek lanceuk nu lainna teh urang pencit domba we. Getihna dipeper-peper kana jubahna. Tah. Jubahan nu sae ti bapana Jubah nu teh ya. sae ti bapakna teh ya. Jadi akhirna mah si lanceuk-lanceukna teh baralik tah. Mikeun eta jubah nu geus dipeper-peper ku getih domba. Aduh puguh we si Bapak Yakub teh ceurik. Kunaon cenah, aduh jigana ieu budak teh geus dihakan ku sato gitunya. Teu bisa deui dihibur, da geus sedih. Nah, tapi ari Yusuf mah sabenerna masih kene aya. Oh, terus hari nasibna Yusuf terus dijual kumaha teh? Kumaha? Tah, si Yusuf dibawa ke Mesir. Ku ngaranna Bapak Potifar. Oh, jadi badega di ditu nya. Mohon, Bapak Potifar teh eta teh pagawe di istana Mesir. Terus ku lantaran si Yusuf bager, jadina teh Yusuf dipikanya aku Potifar teh. Bager pinter nya teh. Pinter. Yusuf mah dikitu kieu oge ku lanceuk-lanceukna mah. Pasrah we, sabar we. Itu dendam nya teh. Tah, inot oge sabar mun dikitu kieu ku lanceuk-lanceuk teh. Ayeuna mah Sumerah bade ka sabar. Gusti. Mohon Ya. Kimot kudu sabar. Ya. Tapi sanes sagala bareuh. Sagala bareu. Sabar, urang kudu semerah ka Gusti nya. Tah, di dieu saha barudak nu sok sirikan. Teu kenging Aya kitu nya teh. teu kenging. Tapi lamun urang dipisirik oge, mun urang dipika nyeri, urang kudu Mikanya sabar, Sabar. kudu tetep sumerah ka Gusti ya. Tah si Yusuf oge dipikanya aku Potifar, jadi manehna dipercayakeun sagala harta bandana si Potifar. Wah, jadi cicingna oge di imahna Potifar, nu beunghar teh ya. Jadi malah langsung senang beureun. Senang, da aya nu mikanya jauh ti apana oge tetap senang. Da kulantaran si Yusuf mah jalmina sabar. Rendah hate nya Urang teh. teh kedah sabar. Rendah hate. Ai kitu mah tuh, teteh abi kan bade diajar sabar. Mohon. Abi bade eueuh ti payunnya. Mohon. Abi bade mayunan teteh saraa. Ya, Tapi memang kata ngakun Kak main Aa. Abi eueuh ti payunnya. Yuk, dadah. Lu, bade ka mana? Di rumah mau mereka